Masak simpel Upin Ipin dina presto ala si Buni. Tuluy pamer penghuni dapur baru. Torojol wening tah si Buni teh ti Kanang Japati. Asa geus lila cekeng teh teu ulin ka dieu teh ye. Kulantaran bubututan teh geus ararasa kabeh. Hayu we urang pupuk kabeh besti. Da geuning ayeuna mah sok sanajan nyeuseuh kaberangan ge. Nepi ka sore teh sok geus gararing we. Tah ieu pagawean si teteh santri kadua urang pangeeumankeun heula. Arah engke kari ngabersihkeun jeung moekeun. Tah anu ieu mah pagawean si teteh santri anu kahiji. Urang gebrukeun we heula di dieu. Keun ngarah kari nilepan we jeung istrika. Cul we antep pagawean di luhur mah. Lanjut we ayeuna mah urang beberes di handap besti. Anu kot paburisat jeung paburanta. Ari pek teh jol nyampak eta Upin Ipin dina keresek. Innalillahi. Kulantaran poe kamari indit ka pasar tapi poho meuli minyak. Wayahna we ayeuna samemeh konser urang balang siar heula. Bari sakalian aya perlu ieu teh besti. Bari biasa we ning ye ari poe libur mah. Sok rimil ku bebenyit da sok hayang ngarilu. Tah sok ieu ye ari ngiluduanana teh. Gitu besti sok kalah dipake heureuy kamera teh. Tah singkat cerita ieu teh pulang balik tina kaperluan. Bari ngaliwat urang nyimpang heula ka dieu ye. Da anu habis teh lain minyak hungkul geuningan. Uyah pecin ge geus koredas. Ditambah deui jajanan ning tah. Da lamun ka warung sigana teh pamali lamun teu jajan teh besti. Ning tuh golosor we daun biru teh. Hayu ieu. Ulah lila-lila teuing cicing di warung mah bahaya. Tuh teu karasa geus nepi deui we di pipir. Jol nyampak teh aya nu gelo deui. Hayu ieu buru-buru asup sararieun. Alhamdulillah ayeuna mah minyak jeung bumbuna geus aya. Tuluy we urang ampihkeun kana wadahna besti. Cur we urang jorolokeun ieu si minyak ge kana imahna. Atuh geus beres mah perenahkeun we. Tapi kumaha eta bumbu sasetna henteu merenah. Pot pabalatak pasuling kerangkil besti. Jangan ditiru ya. Tapi tenang. Nah, ini ada solusinya besti. Ini sebetulnya barang multifungsi. Tapi karena di sini Bunit butuhnya tempat bumbu saset. Jadinya begini nih hasilnya besti. Dapur jadi cantik dan rapi. Lanjut we ayeuna mah urang mulasara si Upin Ipin besti. Karunya ieu nungguan geus lila cangkeuleun. Garehel kokojo. Garehel deui kelekna ning tah. Ari pek tekot mintul kieu besti senjata urang gasrok heula we ning ieu kana bujur piring. Tapi piringna teh kudu bahan tina keramik besti. Tuh langsung seukeut we nya. Tah cara ieu teh warisan ti kolot Bunit. Pokona mah baheula keur saimah keneh jeung kolot. Boga piring keramik teh dararadas we kabeh bujurna teh. Heueuh kitu nya tah apanan dipake biola besti. Lanjut we urang siksa samarana besti. Tah bumbuna geus ripuh langsung we urang asakan ayeuna mah dina presto. Borolokeun we eta si bumbu meunang nyiksana. Ulah galeh sakedeung. Tuluy we alungan bumbu sagala. Pokona mah naon we nu aya bebeskeun we kadinya. Aya asak we ieu mah besti masak teh. Dari awal sampai akhir ti mimiti atah nepikeun ka asak cicing dina presto moal pinah-pinah. Ku cara ieu bisa hemat waktu, hemat tenaga jeung hemat gerohaneun. Tah ieu si daging Upin Ipin ngaraleut arasup kana presto. Tuluy jebrud we tutupan. Singkat cerita ieu dagingna kira-kira geus hipuh. Pareuman tuluy dijilkeun uap panasna. Tah kieu cara si Bunit mah besti. Sangkan tutupna bisa tereh kabuka. Akhirna mah bisa dibuka.